Aduh, kayaknya mateng anak yang ngokom pasang 1000-an tahun tepangi di manehna. Padahal makar kamari mah panggil lecehan di sawah. Terus kangen di bae. Aduh. Manehna kenaon kuarinya? Woi, agak kenaon si gajah lama segas ngalamun bari ngomong sorangan. Si aing ngomong bang, gul kalau asal bae. Gua mau ngomong sorangan. Gua aing kangen kena yang okom. Lebay amat sih atuh teh angkeun ka ditu. Sia nyaho teu kuari ayang okom mainna di mana? Emang aing mana? Bukan be, sia nyaho. Geus ge aing teh nyaho mah, ka ditu. Oke aing dek indit kebel-kebel di dia mata kabawakeun stres usia. Oh, geus ge itu. Men, ya, kenyahoan deui. Aya ngokom bae di mana? Aduh. Temuan bae lah di dieu. Sugan aya ka dieu. Aing kangen amatnya kasih Agai. Padahal teganteng-ganteng amat, tapi aing kangen kasih Agai. Komo lamun nelepes si Mirina. Aduh. Leeh langsung. Wow. Woi kokom kunaon sia ngomong sorangan be doang anak kotok lindungan. Sia aing disaruakeun jeung anak kotok deui. Kalian be anak maung tes sia poin digegel. Tak iya ngomong sorangan be. Aing kangen kana si Agai. Ai sia bogo jasa kitu kasih Agai ganteng teu puguh doang cumplung kalapa. Atuh kumaha ai bogoh mah temandang goreng temandang ganteng. Yang penting nyaman be dong anak kotok KS dina kelekna. Ganggung amat na kelekna sakalian be na juburna. Geus lah aing embung debat jeung sia. Nolo si Agai teu. Henteu puguh atuh teangan be ke kandang embe sugan aya. Emangna si Agai anak embe diteang ka kandang embe. Atuh hooh mah nanya ka aing. Maksud aing sugan be sia neuleuh kitu. Sia sewot bae dong botol kecap. Geus lah aing dek mulung akwa heula mumpung aya nu hajat di lembur batur. Hoong geus geura ka ditu ulah poho hooh hasilna bagi dua. Teu hayang aing nu capek teu nunguna. Hoong geus geura ka ditu. Menel. Hadi ge. Nah, baskor. Nanya aing. Aya duitan eueuh mun aya dijawab ku aing. Ai sia jadi mata duitan kuari. Biasalah jeroan aing digegel beurit balolong. Buku aing geus dipake jeroan mah lain beuritan. Mana geus dipake ku aing. Untung eta ge sia jeroan Berep, gue samet ku beurit sampai berep. samet amat jing, lain gede sekalian. Atuh beak sia boga aing rasa lemet. Atuh hooh jing tanggung saeutik mah. Terus lah aing dek nanyanan kitu. Sia neuleuh ka bogoh aing teh si Agai. Lolo aing tadi kena ka dieu, kangen eta ge ka sia. Terus kuarina di mana ge? Tuh di pos keur ngalamunan sia. Hayu antar aing ge kuari ka si Agai. Ege. Tuh si Agai. Itu ayang okom si Menem. Woi Agai ya kaboga sia kangen yang panggih. Ayang okom meneh doang leunya. Emang sih ayang okom mah bisa jauh dina Agai mah. Sombong amat. Pedean sia. Buktina sia nangkeun aing ka dieu. Aing mah neangkeun sia ge puguh we di imah mampet.
Kelakuan aing tukang sedot WC mangpat neangkeun aing. Gas hari apa saya dari ai jauh ditanyakan ai panggil pas saya Geus lah dari kalau ka dari narangtung bae doang bagi sawah. Lain ti tadi ji ngajak diuk. Siana ieu mimitian bae. gas repe budak ulah ribut bae hulu aing asa anak beula neula sarea ribut Sekalian pantaukeun kana tiang listrik. Sugan aur-auran. Sia ngomong asal bae. Oke, moal. Ngomong-ngomong, aya ngokom naon ka dieu? Cina dieu. Atuh henteu hayang panggih be. Kangennya. Henteu kangen mah. Alah bohong, jujur bae sih. Geus seru ieu kangen kana aya ngokom. Oh, aing kangen ka sia. cie aku Sia ngeganggu aing bae. Atuh teuing sih. Nah, mending jajan sia ka ditu nya yo, duitna yo. Yo, jajan bae sia ka ditu. pun aing orok beureum diberes sakieu Lumayan sia eta ge daripada teu dibere laku ieu. hoge nuhun Geus ka ditu. Ya ngokom. Agay mah keur peuting teu bisa sare. Kunaon jing? Mencret pugu keur peuting ka WC deui. Ting bating pajar teh non bae. Oh beneran ieu mah. Keur peuting teu bisa hees pugu. Kabayang-bayang Sedian. ngokom bae. Gombal lah. Ih beneran be. Mah komo lamun bari neleukeun para. Kadang-kadang sok kapungkureuman mata. Atuh salah sana neuleukkeun para uyuhan teu ka isingan teh cak-cak. Atuh hayang. Engke mah bisa neleukeun beungeut. Aya ngokom deui engke anu herang teh doang leuy nyai. Geus lah ulah gombal bae. Hayu urang balik. Geus burit tuh tere magrib. Ayo ge. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini.